Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, urang sadaya ayeuna tos aya dina bulan-bulan haji disebatna ashurul hajj, hartosna bulan-bulan haji. Anu disebut bulan-bulan haji teh 3 bulan, nyaeta Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Naha bulan-bulan haji telami kusabab kapungkurna di zaman Rasulullah ti Madinah ka Mekah kanggo ngalaksanakeun ibadah haji atanapi ibadah umroh. Uihna ti Mekah ka Madinah nyeepkeun waktos eta teh aya 3 bulan. Kumargi perjalanan onta ti Madinah ka Mekah nyeepkeun waktos kana sabulan bahkan langkung. Nyaku ayeuna ti Madinah ka Mekah bisa ku 5 jam kana beus, komo kana kareta mah kurang dari 2 jam ke kereta cepat. Ta materi nu dibahas ayeuna tentang masalah ibadah haji sareng ibadah kurban. 2 ain ku urang tos diaos. Surat Al-Haji ti ayat 20 genep dugikeun ka 34 dina ahad anu kapengker diaos. Ayeuna ti ayat 34 dugi ka ayat 38. Ta eta bab tentang ibadah haji sareng ibadah kurban. Urang alhamdulillah tina rukun Islam anu jumlahna 5, anu 4 mah umumna tos kalaksanakeun. Nu kahiji syahadat, unggal dinten urang syahadat dina waktu salat. Nu kadua salat urang sapoe sapeuting 5 waktu. Zakat minimal satahun sakali mayar kan zakat fitrah. Terus saum urang satahun sakali saum sabulan campleng bulan Ramadan. Tah anu kalima rukun Islam nu kalima urang salaku masyarakat umat Islam di Indonesia masih keneh kurang ti 10% oge kitu can dugi ka kitu. Ieu teh kamungkinanana lain wungkul masalah teu mampu materi, tapi mungkin oge prosedur. Da ari materi mah rezeki mah urang teh sok dirizikian wae da ungapoe oge. Ta urang jelaskeun urang kumaha tata cara ibadah haji na Rasulullah jeung kumaha prosedur urang sangkan bisa ka Mekah, sangkan bisa ka tanah suci. Sabab kadang-kadang mah teu ka Mekah teu ka tanah suci teh urangna teu apal kumaha carana gitu prosedurna gitu. Nah Rasulullah salami hidupna
4 kali ngalaksanakeun umroh, sakali ngalaksanakeun ibadah haji. Ngawitan tahun kagenep hijrah ibadah umroh. Teras nu kadua tahun ka-7 umroh deui. Teras tahun ka-8 umroh deui. Tahun ka-9 umroh sareng haji. Itu digabung umroh heula tuluy haji. Jadi Rasulullah ngalaksanakeun maka berarti 4 kali umroh, sakali ibadah haji. Nah, kumaha tata cara ibadah haji Rasulullah sareng urang, sareng bangsa Indonesia. Kaleresan memang umat Islam bangsa Indonesia ayeuna upami bade ibadah haji ibadah umroh teh anu gelombang kahiji mah ka Madinah heula. Jadi ngadeuketan heula tempatna kapungkur tempat bumina Rasulullah. Jadi praktekna bakal seperti Rasulullah gitu. Ibadah haji na Rasulullah teh disebatna tamatu. Ari tamatu teh laksanakeun umrohna heula geus beres tahalul umroh teras ngalaksanakeun ibadah haji gitu. Nah, Rasulullah ngalaksanakeun ibadah haji teh ngalaksanakeun parentah nu namanya tos diaos atawa ahad dipayun tos diaos. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azing fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli domir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ayat ke-27 surat Al-Hajj ayat ke-27. Hei Ibrahim gupai sakabeh manusia teu diwilah-wilahnya. Hei Ibrahim gupai sakabeh manusia pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Engke bakal datang nyampeurkeun kana panggilan anjeun, kana panggupai anjeun. Aya anu leumpang datangna ka Mekah teh, dadan udara reukeut mah. Aya oge anu kana kendaraan datang ke tempat-tempat anu jauh seperti urang di Indonesia. Kumaha praktek ngalaksanakeun ibadah haji teh anu dilaksanakeun ku Rasulullah. Kahiji Rasulullah ngalaksanakeun umroh heula. Ihramna ti Bir Ali. Bir Ali teh 100 km ti kota Madinah. Jurusan ka Mekah 100 km. Tah tidinya ngawitan ti Bir Ali niat dibacakeun niatna. Labbaika Allahumma umrotan. Ya Allah, abdi nohonan ngalaksanakeun panggilan anjeun ngalaksanakeun ibadah umroh. Jadi ibadah umroh parentah ti Gusti Allah. Tos kitu berangkat ti eta tempat ti Bir Ali kapungkur mangaranna Zulhulaifah. Mung ayeuna terkenalna Bir Ali. Langsung ihlal atanapi disebat oge bacaan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Eta teh eusina teh tauhid. Yen urang teh ulah musyrik kitu tauhid eusina. Eta eusina muji ka Gusti Allah kalawan bersyukur. Dugi we ka Masjidil Haram. Lebet ke Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram aya Ka'bah. Posisina di handap dina lengkobna. Tuluy tawaf dikawitan tina juru Ka'bah, pan Ka'bah juruna 4. Tina juru Ka'bah anu ditempelan Hajar Aswad. Ngawitan tidinya bari angkat panangan anu katuhu sangharepkeun kana palbahan Hajar Aswad.
lamun caket mah posisina dina caket Hajar Aswadna dicampak Hajar Aswadna bari maca Bismillahi wallahu akbar. Teras ngurilingan eta Ka'bah 7 jalan 7 kuriling. Mun lalaki anu 3 kuriling kudu ngincrit disebutna romal. Nu 4 kuriling lempang. Lamun awewe mah lempang 7 kurilinganana. Sambil nguriling baca doana Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tos palebah juru anu katilu nu disebatna rukun yamani tah doana ditamahan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi urang ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya hirup teh di dunia sejahtera, di akhirat sejahtera, dijauhkeun tina sentuhan neraka. Beres tatawaf, laksanakeun salat ba'da tawaf di makom Ibrahim. Makom teh tempat ngadeg Nabi Ibrahim, sanes kuburan. Tah kuburan Nabi Ibrahim di Hebron, jadi itu di Palestina, sanes di Mekah, eta mah makom. Nah salat tina eta tempat anu kapungkurna Nabi Ibrahim ngadeg dina waktos ngadamel Ka'bah. Salat 2 rakaat, eta salat disebat salat sunat ba'da tawaf. Kaluar ti masjid eta di kaluar tina panto masjid teh di pinggir masjid teh aya tempat sa'i nyaeta disebut Sofah Marwah gitu. 7 balikan ti Sofah ka Marwah, ti Marwah ka Sofah 7 balikan. Nah beres sa'i tah lamun sa'i lalaki palebah lengkob anu dicirian ku pilar-pilar hejo kiwari lalaki mah romal ngincrit. Awewe mah ulah, awewe mah lempang we. Nah beres sa'i ngagunting rambut rek 10 senti we, rek sabaraha hiji we gunting. Eta disebutna tahallul. Maka berarti umroh beres gitu, beres umroh. Itu tos beres umroh engke tanggal 8 Rayagung, tanggal 8 Zulhijjah ngawitan ihram deui. Ihramna kanggo ihram haji. Tah teu uih deui ka Bir Ali da tebih atuh 400 kilo. Komo ku ayeuna mah bari pajejal. Maka niat eta ibadah haji dibacakeunana ti pamonokan. Bacaanana labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah abdi ieu nohonan panggilan anjeun pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Nah itu tos kitu mah menuju we ka Padang Arafah. Mung lamun sempet mah saena sate acan ka Padang Arafah teh kamina heula kanggo tarwiyah gitu. Persiapan di Mina teh gitu. Tos di Mina teras we ka Padang Arafah. Anu pangpokona ka Padang Arafah memang kajian teuing upamana henteu ka Mina daripada telat teu bisa ka Arafah. Margi pokok-pokona ibadah haji wukuf di Padang Arafah tanggal 8. Gitu tanggal 8. Eta teh duhur nya. Ti duhur ngupingkeun khutbah di Arafah. Laksanakeun salat duhur jeung asar dijama di qosor. Jadi dilaksanakeun dina waktu duhur, salat duhur heula 2 rakaat. Teras iqomah, qomat urang nyebatna. Salat asar 2 rakaat. Jadi urang lamun nyaba kudu dibiasakeun. Dibiasakeun salat teh dijama di qosor. Ngarah engke upami dina waktu ngalaksanakeun
ibadah haji geus teu kaku deui kitu. Jadi ulah kieu abdi mah keur nyaba ge tara dijama. Eta teh ulah kikituan. Geus dicontohan kitu lamun keur nyaba mah dijama dikosor. Jadi moal ngaganggu kanu sejen gitu. Jadi perjalanan lancar. Nah beres ukuf gitu kasontenakeun ta magrib. Itu menuju ke Muzdalifah. Pikeun mabit teh mun bisa mamonok di dinya teh. Laksanakeun salat magrib, isya di jamaah. Teras engke subuh. Tah engke isuk-isuk kaluar ti Muzdalifah bari geus mekal krikil. 48 ge ceka 48 krikil disebatna hasoyat. Hasoh artinya hiji krikil, hasoyat sababaraha krikil 48 gitu. Isuk-isuk tah geus tepi ka Mina ka tempat lempar jumroh, ngalempar jumroh Aqobah. 7 we nyanak etana teh nyanak batuna gitu, nyanak krikilna teh. Dilemparkeun bari ngucapkeun Allahu Akbar sakali. Allahu Akbar kadua kali nepikeun ka 7. Beres eta lempar jumroh mencit. Nah kudu mencit pan denda tadi waktu ihramna tina pamanokan. Sadengkeun ari mikot kedahna contohna Tibir Ali. Nah kulantaran aya nu dilanggar, tanu dilanggaran teh wajib haji ya. Margi dina ibadah haji mah aya nu sebat wajib haji, aya nu sebat rukun haji gitu. Ari wajib haji mah nu kudu dipigawe, tapi lamun teu dipigawe tetep sah ngan kudu dam gitu. Ari rukun mah contona wukuf kudu dipigawe teu bisa ditinggalkeun. Lamun teu dipigawe teh sah gitu. Sehingga anu gering oge dicanak we, dipanggul didorong. Sok sanajan pajurawat keneh ku impusan gitu canak tadi. Sebab eta rukun nu kaasup rukun. Tatos mencit terus tahallul ngagunting rambut. Eta tahallul haji pertama. Nu tadi makan tahallul umroh, ieu mah tahallul haji nu kahiji. Geus kitu berangkat deui ka Masjidil Haram. Tawaf. Ngaranna tawaf ifadah. Tah ieu mah rukun. Ieu mah kedah dilaksanakeun. Mun dilaksanakeun teu sah tah kitu ibadah haji. Nah, gitu 7 kuri seperti tadi 7 kuriling teras sa'i tos kitu ngagunting rambut deui mun lalaki mah bahkan dicukur dilenengan eta tahallul kedua. Tah tos tahallul kadua mah berarti ibadah haji teh geus beres gitu. Lamun geus beres sagala rupa anu dilarang dina waktu keur ihram contona kan lamun nuju ihram dilarang upamana sapatemon, dilarang motongkeun tatangkalan, dilarang make sesengitan, make parfum, dilarang moro binatang anu halal dimakan. Ari binatang haram dimakan mah meunang diboro dina sirah aya kutu paehan we kitu. Ieu mah binatang anu halal dituang teu meunang dibunuh gitu. Tah upami aya pelanggaran sateu acan tahallul kadua contona suami istri sekamar berdua tuluy hubungan sebadan eta dendana lalaki 1 ekor unta 40 juta, awewe 1 ekor unta 40 juta, dua ontaeun 80 juta we eta denda. Ari apal ilmu nama kan engke we geus beres tahallul kadua. Geus beres tahallul kadua mah bebas. Jika urang kieu bulan Ramadan
menang teu tuang menang tapi kudu tos magrib. Lamun barang tuang we magrib haram gitu. Tah sami dina eta oge. Jadi prayogina ku elmuna teh kitu. Jadi iraha menang upamana hubungan sebadan jeung iraha waktuna teu meunang. Jadi dina ibadah haji mah aya rukun nyaeta sagala pagawean nu kudu dilaksanakeun. Lamun teu dilaksanakeun eta ibadah hajina jadi teu sah. Aya nu kaasup wajib haji sagarupa anu kudu dilaksanakeun tapi lamun teu dilaksanakeun tetep sah mung dam. Aya deui sunat-sunatna contona maca labbaik Allahumma labbaik eta sunat di mana teu maca ge teu dosa ngana naonan kaditu itu maca eta mah gitu sunat tina kitu. Aya deui nu disebutna batal haji batal we sama sekali batal teh model kieu lamun urang salat duhur 4 rakaat karek 3 rakaat hitut batal kabeh 3 rakaat kahiji keneh ge gitu. Jadi teu sah nya kudu wudu deui nya kudu balikan deui salat. Ta ibadah haji aya nu batal na ibadah haji ibadah umroh lamun musyrik batal we atos contoh mamawa duit talian ku kenur balangkeun kana ieu kana kuburan tuluy betot deui duitna bawa deui ka dieu tempelkeun di toko di warung ieu mah duit teh geus umroh ieu mah duit teh geus haji gitu. Jadi pakai jimat. Tah pelaksanaan ibadah haji umroh nu kitu batal lantaran aya muhid salian ti ka Allah. Waktu di Raudhah contohna di Madinah anu kuduna ngadoa teh ka Allah ka menta-menta ka arwah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah abi nyuhunkeun ieu dagang sing payu musyrik. Gitu. Pan menta mah kudu ka Allah. Ta eta mah batal. Batal haji, batal umroh. Sarujeng tadi salat hitut batal. Kuduna batal, salatna kudu jadian deui. Berhati-hati musyrik mah. Musyrik, murtad eta mah ngabatalkeun kitu. Jadi aya rukun, aya wajib, aya sunat, aya larangan, aya batal. Itu dina bab ibadah haji. Jadi peryogi berarti. Teras naha tu bangsa Indonesia meuni langka keneh atana pikiran keneh presentasina. Ieu teh mungkin kayak hiji prosedur teh apal gitu. Dasanyana contoh urang rek daftar ibadah haji ku duit 100.000 ge bisa. 100.000 heula gitu. Datang weh contona ka bank syariah ya KBSI contona. Mawa duit 100.000, rek 200.000, rek 300.000. Abdi rek ibadah haji daftar. Engke dibere buku tabungan haji gitu. Ditulis di 100.000. Eusian ngapoe kemana nya teh ngapoe gitu naon rek saminggu sakali 2 minggu sakali oge rek ngapoe mangga erek datang engkena mah waktu namahana mah ka kantorna erek ditransfer daena mah seueur BRI link urang ge nya ieu namahan tabungan 50.000 isukna 50.000 isukna 40.000 ke geus 25 juta engke ku bank ku BSI dipangdaftarkeun ka Kemenag kabupaten. 25 juta mah boga weh nomor porsi. Ieu berangkatna tahun sabaraha gitu. Jadi geus jelas tah gitu. Bapak-bapak ibu-ibu anu yuswa tos langkung ti 75 tahun moal lila ngadaoganana paling ge 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Margi usia lanjut diutamakeun gitu. Engkena tah timiti tahun mahareup usia 80 tahun ke atas tidak boleh ngalaksanakeun ibadah haji gitu. Terus kolot teuing kusab kitu ku pamarentahan Indonesia jeung ku pamerintahan Arab diutamakeun anu di bawah 90 di atas 75 gitu. Anu di bawah umur 60 tahun yang ngantosan 10 tahun 14 tahun engke dipercepat asalna dipasihan upamana 14 tahun. Tapi kulantaran kuota haji dan ditambahan ku Arabna atawa nu kolot terus kaberangkatkeun
maka nu asal di bejaan 14 tahun bisa jadi 10 tahun. Jadi berangkat lebih cepat gitu. Tah, jadi ku 25 juta gitu nya. Hayang gancang tabunganna 1 juta sapoe. Jadi 25 poe teh anggeus gitu. Atawa karek nabung 100.000, karek saminggu kemudian menang warisan. Bayar. Mereka 25 juta. Itu daftarkeun kata ku BSI teh Kemenag deh gitu. Kayak geus 25 juta upamana di bejaan ya 4 tahun, aya geus 4 tahun duitnya can cukup keur namahanana. Kan biayana 55 juta. Ibadah haji teh 55 juta, sedengkeun karek kabayar 25, 30 deui kumaha ye. Erek upamana urang samemeh berangkat tadi terus namahan tina 25 terus tamahan deui terus. Atawa lamun teu katamahan engke ge dipangmayarkeun ku BSI teh aya dana talang nu 30 juta na gitu. Engke bayaran we geus beres ibadah haji. Nah, mayaranna mah sabaraha lila we gitu. Kaburu menang warisan mah geuwat we. Bayar gitu. Tah itunya eta haji disebut reguler. Urang aya deui kieu eta da umur ngora keneh. Baru kudu ngantosan ye 14 tahun. Henteu re aya artos sarada gede mah. Kado artos 155 juta. Daftarna haji plus. 4 tahun ngantosanana. Sok sanajan yuswana karek 30 tahun gitu. Aya nu leuwih cepat. 330 juta. Ngantosanana 2 bulan merek berangkat gitu. Jadi tahun ieu keneh 2 bulan rek berangkat teh boga duit ya 370 juta, daftar langsung diberangkatkeun. Ngaranna haji furoda. Tuh. Tah ti urang ti Indonesia gelombang kahiji diberangkatkeun salila setengah bulan. Contona lamun tahun ayeuna ti tanggal 2 Mei kayak dugikeun ka pertengahan Mei gelombang kahiji tah. Eta mah langsung ti Indonesia ka Madinah. Engke mikotna ngawitan ibadah hajina ti Madinah. Gitu. Engke uihna ti Mekah. Gitu ti Jeddah. Sedengkeun anu gelombang kadua engke berangkatna parantos tengah-tengah Mei. Gelombang kadua eta mah langsung ka Mekah. Jadi nu gelombang kadua mah pantos deket karena pelaksanaan ibadah haji langsung ke Mekah ngalaksanakeun umroh heula tuluy ibadah haji geus beres ibadah haji tah nu gelombang kadua mah di ka Madinahkeun engke uihna ti Madinah beda jeung gelombang kahiji mah ti Indonesia ka Madinah engke beresna di Mekah uihna ti Mekah ti Jeddah gitu. Itu terjadi insyaallah upami urang tos terang karena prosedurna lamun niat mimitian we ku 100.000 gitu niat datang we ke kantor bank syariah bade daftar haji ya gaduh hartos 500.000 bisa 200.000 bisa tabungan anak kumaha urang bebas ari pek teh teu kabayar duking ka 25 juta engke we teruskeun kusaha mungkin putra dulur gitu teruskeun moal wae diteruskeun aya pangabutuh nu penting bisa dicanak deui kitu tabunganna mah kitu ngan ulah kieu karek kinuna 1 juta cokot deui lain ku dicokot deui ku tamahan karek 1 juta canak deui itu kitu mah teu meureunan niatna teu pas gitu tabungan mah niatna sanes dicanak tabungan mah niatna kudu ditamahan gitu. Tah kitunya itu haji teras oge urang dina bulan-bulan haji nyaeta waktuna dina bulan Rayagung aya ibadah kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Da urang upami gaduh rezeki laksanakeun ku urang kurban da eta teh tabungan urang keur di akhirat. Engke digentosan ku Gusti Allah utamana di akhirat, di dunia keneh oge digentosan. Aya anu 10 kali lipat,
aya anu 700 kali lipat, aya anu tak terhingga. Gumantung niat urang ka ikhlasan urang jeung gumantung kudrat iradat Gusti Allah. Ngan kahadean mah bakal diganti. Setiap kahadean paling saeutik diganti 10 kali lipat gitu. Anu pertengahan 700 kali lipat. Bahkan saterasna mah gantina teh tak terhingga teu kahitung gitu. Tah kitunya jadi dua perkara urang dina bulan-bulan haji, payunun urang sang harupaneun urang ibadah haji sinareng kurban. Tah ieu rukun anu kalima ieu anu bangsa Indonesia masih kene kurang kenehnya presentaseuna. Tah urang insyaallah jamaah pangaosan piraku teu aya niat teu aya hayang boh ngalaksanakeun kurban atawa ka Mekah kitunya. Rek ibadah haji, rek ibadah umroh. Ari tos apa prosedur mah carana geus kagambarkeun piraku teu hoyong itu aya boga duit 200.000 berangkat kadinya ka bank syariah kanu deukeut gitu supaya boga buku tabungan haji. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.